Kenaon mana, Pak? Tah keur ngecek ban asa rada kempes ieu teh. Oh, nah itu tadi bawa ke bengkel. Pugu teu kan nyahoan apa kempes ban oge tadi dinya. Oh, Aya naon geuning mana nyamperkeun urang? Pasti nginjem duitnya mana. Tuh, kepalaan euy. lah geus teu aneh maneh mah datang teh pas saya butuh naungkul. Kena tuh manusiawi, aya meureun on jeung meuli nasi padang mah. Lah, paribasa manusiawi boga hutang oge tara dibayar, nu kitu manusiawi teh. Jir. Ini kitu ke orang teh maneh. Lah, Buat atuh Om. Minum sekali deui yang meuli nasi padang. subuh eueuh tingali ieu bebeunang ngojek ieu oge. Kudu menang sakieu tingali. Ieu oge jang dahar siapa poe jeung meuli obat bapak urang. Nah maneh mah main bawa wae. Kon atuh teu pira mau 2000, tidak akan membuatmu miskin, Bos. Nyanggeus lah bawa we. Nuhun On. Aya di imah mana aya cai eueuh. Urang minum mandi ah. Subuh keur halodo, urang oge ek mandi ka sumur. Hayo tuh orang bareng Madina. Hah? Maksud orang teh bareng initna. Oh, sok atuh tungguan. Urang ek persiapan heula. Oke, siap. Hitungan di pos Oh, siap. Bah. Kumaha bah ayeuna kondisina? Angger we kieu on, batuk-batuk keneh ieu teh. Ari obat teh meuli acan. Oh, teu acan abah. Apotek anu biasana dipeser tutup. Tos nyobian ka apotek anu sejen karosong bah. Ya geus atuh bae teu nanaon ai kitu mah. Nya paling bah engke atuh urang milarian ka warung nu sanes. Aduh bah. Bah teu kunaon bah? Nanaon on? Aye bah teu kunaon kumaha? Ieu buktosna bah. Batu getih kieu. Moal on abah mah teu kunaon. Mun atuh bah kedap asa aya obat hiji deui bah. Nya. Iya bah, obatna bah. Tolong ya bah. Coba tuh bah istirahatkeun heula ayeuna bah. Abi bade milarian obat cakan tenan bade iba ka sumur gitu. Mun sok. Di kantong heula bah. Enggak. Ngerawas wae sia Kevin. Emang kenal di dia di kenungan jelema. Puguh kenungan si peon urang teh ek mandi ka sumur. Initna bareng. We yakin mah geus pinuh sumurna ge. Mun arek dieu beurang keneh. Urang ge bieu ek mandi balik deui. Jadi we urang ge mandi di imah nini urang, sanajan sayeuna saeutik. Duh, aing mah kumaha atuh nya? Ya paling mah kitu mah pilihan terakhir Ke maksudna ka mana sia teh? Sumur pitu. Sieunnya maneh. Henteu. Pira ku laki borangan. Syukur atuh ari maneh teh sieun mah. Oi, deh ayo deh bisa kabur soalnya teuing. Ayo. Pin cila Heeh sok. Duh, dek babeh urang tadi batuk getih geura bingung deh euy. Urang teh dibawa ka dokter, babeh urang na embungeun. Ditambah urang eueuh duit sih. Kunaon ngahulang? Mikiran naon atuh? Teu pemikiran naon? On. Sumur anu biasa dipake, cik si Gapin mah pinuh. Tadi geus si Gapin balik deui. Nya paling gitu mah mandina ka sumur Bitung. Duh, Kunaon? Sieun tawa peda angkar. Borangan. henteu, piraku we laki borangan.
Nya bisi we. Duh, kelaon. Naon deui? Poho anu tinggalan di pos eung. Lah main magis teu aneh. Geus we ieu sakarewang jeung nu urang. Munggah, geuleuh. Siap, pokok daing teh hapur koplok. Nya tuh. Dek. Duit anu tadi aya keneh henteu? Aya, kunaon gitu? Tah, belikan kana sampo we jeung obat. Oh, heeh tuh. Sok atuh kurang ditunggan di Sumur Bitung. Siap, siap. Boy, kernaon sia lila teuing modal teh. Bawa keur ngaloconya. Henteu ah. Gancang atuh aing yang modal giru. Giru. Oh nya atuh sok punten ah. Mana si Ade teh nu keur mulai sampot. Lila, ha? Neng sugan teh mana? Oh, wah ya gini ngan gue yang daguan teh mangsa gue teh. Pilo aja Jama. gitu dah. Dia. Sok ah. Ayo dah. Oh, sopan. Assalamualaikum.
mah bah. Mana obatnya meuli acan? Aduh. Hila pak, obatnya tadi kakintun di si ade. Oh gitu. Kenapa tuh orang telepon lah si ade nak? Oh nyasuk atuh. Mun pak. Abah tadi deui lah. Mun. Halo dek. Halo brother, aya naon? Obat ayahnya di mana? Urang euy poho aduh tinggalin tadi. Kela urang teh baheula. Oh iya aya nasa kurang. Bisa teh dianterkeun ke sakalian ieu ngalongok babeh urang. Boleh. Kela tuh urang kadinya dagoan. Ayo sok. Assalamualaikum. On. Paket. Oi, ya. Ini bang sesuai pesanannya. Mana deh kelakuan tes random bisa nah. Pan ke cosplay jadi pengantar barang. Ah, mana yang naik cosplay. Cek minta buruh ti urangnya. Siapa apa-apa wae. On. Naon? Eta naon dipake naramo? Iya. Batu aki lah. Yir, oi. Beri gagah gitu. Cek atuh urang inyem. Ah, sia yang wae. Ieu atuh. Yir. Alus euy. Ek dibawa ke mana batu aki urang Rek dijual. Yang berapa? Terus ngelongok mau jadinya? Wah jadi. Titip sahur we. Duh, si eta kelakuan, ha? Buka duitnya teh nu eta we nu buka mah nu ngerti. Mana yang njem jaket mah? Nyem jangan teh kayak menang beli aja di teh ieu teh. Ah, buru lah bisnis. Bisnis naon maneh teh? Ah, buru ieu mah bisnis menggiurkan lah dia. Kayak kurang dibere lah. Budak teh lurus tunjung dia teh budak sahanya nih. Cair. Sia-sia, aing mah jual batu aki. Ngolangkeun deui ieu duit euy. 2, 3, 4, 5, 6. Oke.
Sama Maresa. Saha sabarana? Bah, teu kuna naon? Kuna naon, on? Ngan saukur ngimpi buruk kungkul. Mentakna bah ari kulam teh baca doa heulang ke deui mah. Ya, on. Iya bah, aya nama teh lah tuh bah. Sok aya nama abah bobo deui, tong hilap maca doa bah. Ya, on. Mun. Halo Pian, kumaha Pian? On, si Ade nelpon gua ke mana? Duka tuh kela tuh orang cegelanya. Heeh, sok.
Aya Pin euy. Rek naonnya si Aden nelpon teh penting. Duh kata soalna urang tadi di Cisare euy. Sarua urang ibu. Duh. Asa boga pirasa teunah euy. Urang teh ah. Heeh, hayuan. Urang di sarua boga pirasa teunah. Heuh atuh hayu urang persiapan heula ayeuna. Oh, heeh atuh. Urang mah geus siap tinggal kadinya. Sok. On, ke mana? Ek nang si ade bah. Abah ngilu atuh. Ari abah kan nuju teu damang. Henteu on. Geus jag-jag ayeuna mah da. Ulah bah. Bisi karugrag sanes kuna naon. Moal on. Moal kuna naon da. Oh nya tuh bahayu ari teu kuna naon mah. Bah, nah ieu teh pantona mukanya. Teangan atuh ka jero bisi kuna naon. Oh, nya tuh ayo yuk. Assalamualaikum. Dek. Ade. Pian, coba pilari ka dieu Pian. Oh, mau apa ka dieu, Bah? Dek. Ade. Dek. Dek. Naon eta kan? Oh, eta batu alit di mana? Ieu teh jiga batu ali anu di Sumur Bitung, Bah. Anu pas eta teh dican aku abi. Mau ieu teh dican aku ade, Bah. Cing bapak ningali. Gimana, Pak? Jadi baheula teh abah jeung bapana ade teh Yalah, kurang mau bakal benang. Ya, tempokeun ku aing pasti benang. Ya. Ih, geus ya, naki loba lehoan piceun. Barudak tinggal ya anu gelo. 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 Ya. Aing medar elehan wae. Coba mana mah kedodak teh ku aing tara. Tah hese. Anu gelok kemari tak kenal euy. Sampun teduh. Ya, sia. Ayo dapur tangan. Mana sia? Dieukeun. Pensa kumaha itu getihan. Geus we ayo balik ayo. Ayo balik. Jadi tina kejadian eta teh
Bapak hanya kal tenulungan manehna. Bapak kadon ngagugu kasieun jeung nuturkeun omongan bapana ade. Tah kitu caritana teh. Tos ayeuna mah ulang pilarian si ade teh. Bisi kunaon Jang Kevin. Pilarian RT sareng Ustad. Sok ti payun. Mohon tuh Pak abi teh nya. Mangga. Tapi on sareng abah mah urang ti payun pilarian si adena. Mohon atuh Pak, hayu Pak, sareng Pak. Adek, dek, on pe on kapali dia tuh, abah kapali dia on. Oh, batuk poe kapal idinya mah Abah. Caang kapali dia mah. Oh, mohon abi ka Sok dia peon teh nya, kadinya, Bah. sok. Mohon. Dek. Dek. Gimana? Si Ade. Bah, Aya naon on? bah, ieu mah HP si Ade. Nya ieu teh. Muhun ieu mah HP si Ade, bah. Di mana kepenakna? Tadi abi teh nuju milarian si Ade. Ya, Ya. HP-na kependak ku abi di palidinya, bah. Nya. Muhun, Meureun di dieu si ade teh leungitna teh atuh. muhun, bah. Ayeuna mah urang pilari cobian ka dinya, Nya, bah. atuh urang pilarian. Dek. Adek. On. Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustad, Pak RT. Hapunten ngawagel kana waktosna ieu teh. Terus sawios, bah. Kumaha aden atos kapenak acan? Teu acan ieu teh. Mun HP-na kapenak ku peon kali ditu namanya teh. Pak RT, kumaha pamik itu solusina? Atos ayeuna mah urang pilari, urang papencar we. Supados ame engal tere kapenak. Saya atuh kitu mah. Atuh Saya. Pak RT sareng abdi atuh urang pilirian ka ditu. Nah, ujang-ujangnya sareng Pak Ustad. Ayo tuh Pak RT. Tuh kapal gitu we. Ayo. Ah. Mana di mana? Bah. On. Bah. Dek. 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 Dak. Dek. Dek.
Dek. Dek. Dek. Tos we kieu jang ieu aya namanya. Jang Kelvin ka Palih Kaler. Ujang ieu duaan ti sawios, ujang Kelvin ngalira. Sawios. Tau ujang Uya sareng ujang Ija ka Palih ditu nya. Mun. Don Pak Ustad ngalira. Sok ka dek. Dek. On. Bah. Dek. Pin. Di mana maneh? Dek. 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 Udang deh. Dek. Ustad. PRT. Dek. 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 Adik. Di mana, Adik? Ah, Suping teh, Bah. Nya aya nunggu. Paling mana? Paling itu juga nama. Lu sampeurkeun lagi we. Dek. 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 Jangan. Dewas, aduh. Suara Kelvin nama. Mohon ka kuping ku Pak Ustad ge. Ayo turang sampeurkeun yuk. Dek. Udang, Dek. Udang. Pak Ustad. PRT. Dek. Udang, Dek. Kevin. Kumaha ade teh? Ieu kepenak. Alhamdulillah, Bah, kepenak PRT. Aya ade teh. Ayeuna mah kieu we atuh hawatosnya ka jang adena. Urang alihkeun ka ditu tuh. Ka bumi anu caket. Yang orang gotong ya. Tok jang. Dek. Udang, Dek. Nah, pingsan teh sadar-sadarnya Pak Ustad. Cing urang cobi. Ku Pak Ustad tinggal heula. Bismillah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, Pak Ustad teh kunaon naon? Teu kunaon aman. PRT ieu mah saleresna ade teh dicana ka alam gaib sukmana. Astagfirullah. Ayeuna mah urang cobian ruqyah wae nya. Ruqyah sasarengan we. Maos surat Anas sok urang sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Naon cara aing? Sia nanya salah sia naon. Sia teu salah. Tapi bapak sia nu salah mayan aing. Bapak aing mah geus bae. Aing teu boga urusan jeung maneh. Aku sabab gitu, maneh kudu mayar hutang nyawa bapak maneh. Panas.
panas. Panas. Dek, alhamdulillah maneh teh geuning sadar oge, di dieu kabeh geus sarariwang. Ari mana teh kunaon? Ujug-ujug teh eling. Urang mah teu kunaon. Ieu teh ngan saukun lapar gua. On, nyiam duit lah jeung beli nasi padang.